warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana anu samirau hadir dina ieu kasempatan. Syukur nikmat ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi urang sadayana. Wengi 21 wengian ka 22 dina bulan Rajab. Teu karaos waktos nu teras ka urang sadayana berjalan sasih patepang deui sareng ibu-ibu sadayana nuduhkeun kana betah hirup urang di alam dunia. Rajab ayeuna tos lebet kana kaping 21 22. Jadi kantun sasih deui urang sadayana mualami 40 dinten deui urang sadaya lebet karena bulan Ramadan. Urang suhunkeun ka Allah, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah mugi Gusti ngabarokahan lana ka abdi sadayana bi Rajab dina bulan Rajab nu kantun menghitung hari 10 dinten deui tos ganti kana Sya'ban. Engke urang sadayana nyuhunkeun kabarokahan dina bulan Sya'ban. Margi di dinya aya bulan nisfu Sya'ban, di mana nisfu Sya'ban teh pertengahan bulan Sya'ban nu didugikeun ceuk dina katerangan mangrupakeun setor amal setiap kasolehan kaawonan urang sadaya disetorkeun dina wengian nisfu Sya'ban. Oke nu paling utama urang sadayana mudah-mudahan didugikeun kana Ramadan ayeuna. Kalayan urang sadaya di saat sataun kamari sabara urang jamaah ahli pangaosan, sabara urang jamaah ahli lembur nu tos ngantunkeun mayunan urang sadayana. Ukituna urang suhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala sing dipaparin panjang yuswa, nu kahijina dipasihan kasehatan, nu kaduana, nu katiluna sing dipaparinan kakuatan ibadah kanggo ngalaksanakeun naon rangkaian-rangkaian ibadah dimulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampurna dugikeun kana bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun para ibu sadayana urang neraskeun hanca salajeng dina kitab Nashihul Ibad didugikeun tina maqalah nomor ka-20 Ikmalul Aqli. Bismillahirrahmanirrahim. Ikmalul Aqli ari sampurnana akal itba muridwanillah eta nuturkeun karidoan Allah wazdinabu jeung ngajauhan suhtihi kana bebendu Allah. Aya nu disebut takwa ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Saha nu kitu ibu? Jalma anu akalna sampurna. Lamun lawanna teu sampurna naon bu? Akal sampurna berarti cager. Lamun jalma nu teu sampurna akalna berarti teu cager. Leungit akal disebutna ge nu leungit akalna mah gelo ibu. Jalma sampurna teh kutilu, hiji jasadna, dua akalna, tilu makhluk Allah ditundukkeun pikeun manusia, baru manusia dibere kasampurnaan. Namun upami salah sawiosna teu aya we bu, hiji sampurna jasadna tapi akalna teu jalan bu. Aya bapak-bapak, ibu-ibu, aya nu teu gaduh caroge bu, dipasihan bapak-bapak disapihan pameget anu eta pameget teh geus leungit akal. Di jalan kasep di mandian tapi teu akalan bu, kira-kirana kalerasakeun moal moalnya bu, sabab sampurnana manusia teh ku akal.
maka kasampurnaan akal ku urang kedah dijaga. Di dieu didugieun nu kumaha tuluy sampurna akal, ikmalul akli itba'u ridwanillah. Ari kasampurnaan akal nyaeta jalma anu nuturkeun karidhoan Allah. Maka dina Al-Qur'an dina hadis qudsi didugikeun malam yardo ala qodoi walam yasbir ala balai fal yatlu broban siwai. Saha jalma nu teu ridho teu sabar kana teu ridho kana bagian ti kami, teu sabar kana takdir nu ku kami dipasikeun, walam yasbir ala balai teu sabar kana balai, fal yatlu maka kudu milarian aranjeun roban siwai pangeran salian ti kami. Kaluar di alam dunia reka mana Bu? Da sadayana ge milik Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna kantun sabarna urang kana musibah nu keuna ka urang jeung ridho kana takdir nu ku Allah dipasikeun. Naon atuh ridho teh? Didugikeun di dieu ibu ngaran ridho teh sururul qalbi bimarul qada'i. Bungahna hate ku berjalanna takdir nu keuna ka urang. Terus ada nulanya Bu. Di sok bismillahirrahmanirrahim urang. Ajamtu sholatal isya fi waktiha, ngajam abdi kana sholat isya dina waktuna. Wian Ibu, jadi naon ngaran ridho teh? Sururul qalbi bimarul qada'i, bungahna hate jembarna hate ku jalanna takdir nu keuna ka urang. Dibere sehat, loba duit, barudak naon Bu, sarehat, sarukses, bungah henteu. Ridho henteu. Ridhonya piraku teu ridho. Ngan ridho dina nalika sesuai jeung kahayang mah sadayana ge siap. Sadayana ge nampi, tapi di mana-mana urang ayeuna salaki gering, awak urang teu sehat, usaha teu jalan, budak balangor, kira-kirana ridho keneh teu Bu? Beratnya ngomong ridho dina perkara nu teu akur jeung takdir. Tamakana ibu sururul qalbi bimaril qada'i, naon bae katangtuan Allah nu keuna ka urang sing bisa ridho da rek dikumahakeun diemung-emung ge takdir Gusti mah kuat keuna ka urang. Datang ibu hoyong sehat kalah teu damang, hayang loba duit kalah teu boga duit, hayang masalah beres kalah tambah masalah. Kumaha rek ridho kumaha? Di dieu dicoba kaimanan si jalma teh. Matak di jalma nu akalna sampurna tadi kumaha? Ikmalul akli, ari sampurnana akal teh naon Bu? Ridho kana naon itba'u ridwanillah, nuturkeun kana karidhoan Allah. Ta nuturkeun kana karidhoan Allah teh kumaha Bu? Nuturkeun kumaha saena ceuk Allah. Dari takdir mah ibu Gusti tangtukeun ku Allah, milarian takdir Gusti mah ibu kantun jalani. Da manusia mah gaduh kahoyong al insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia boga kahayang Gusti nu gaduh takdir. Sakumaha gede usahana manusia, sakumaha hayangna manusia. Hayang mah hayang tapi takdir Gusti nu leuwih kuat. Maka Ibnu Athaillah ngadugikeun dina kitabna Sawabikul Himam la tahriku aswarikul aqdar. Sakumaha gede cita-cita nu ku urang dicita-citakeun, kumaha Bu? Sawabik la tahriku aswarikul aqdar, moal mampu ngadobrak takdir Gusti nu ku Gusti ditakdirkeun yang urang. Kumaha tuh kanggo urang? Maka kanggo urang sadayana kumaha ibu gunakeun akal urang, tinggal ayeuna mendakan karena setiap perkara mana nu sae mana nu awon. Nu sae tuturkeun, nu awon tinggalkeun. Jadi eta ciri jalma anu sampurna akalna. Naon bae nu matekeun jadi sampurna akal teh? Seueur deui hiji tadi sing ngarti kana naon, sing apal mana nu sae mana nu awon. Oge akal nu sampurna ibu bakal manggihan mana akibat sae mana akibat awon. Jadi ku akal Bu, jalma nu akalna teu fungsi mah geus moal mikir mana nu sae mana nu awon, nu penting mah naon. Beres we, teu dipikir mana nu sae mana nu awon. Maka jang urang sadayana ceuk dina katerangan Bu,
jalma anu ngarti kana naon akalna nu sampurna hiji bisa ngabedakeun mana nu sae mana nu awon. Nu kadua ibu jalma nu akalna sampurna terang kana tujuan hirup. Ya nih Bu, naon cenah akal nu sampurna teh Bu? Terang kana tujuan hirup. Cik ibu diciptakeun anak manusia jeung sato beda teu? Bedanya Bu. Urang ngurus hayam deui ala naonna dagingna, ibu-ibu salaki urang ngurus naon hayang naonna surakna. Ibu-ibu aya deui jalma nu resep kana japati lain di teangan sorakna tapi ngapungna. Eta tujuanana tah termasuk urang jalma nu berakal terang kana tujuan urang diciptakeun jang naon? Jang naon tujuan urang pikeun ibadah. Kumaha Bu cager ibadah ku cageurna, gering ibadah ku geringna. Beunghar ibadah ku beungharna, miskin ibadah ku miskinna. Cik ibu ibadah mending keneh ku cageurna mending ku geringna Bu. Berat mana dicoba ku cager jeung dicoba ku gering? Cik Bu. Cager berat syukuranana, gering oge berat sabarna. Rata-rata jalma seueur nu dibere kasempetan hartana seueur naon deui awakna sehat umurna panjang sering mopohokeun kana eta kanikmatan teu dieusian ku syukur kalah dieusian ku kupur karek geus cager seep cager datang gering karek we gering teh naon areling ka Allah ngan di saat geus kitu geus teu aya kamampuan pikeun dirina jadi nu kadua naon Bu nu kadua mah naon Bu terang kana tujuan hirup jalma nu boga akal ngarti kana tujuan hirup. Nu katiluna ibu jalma anu naon jalma nu boga akal bakal terang akibat nu bakal dipidamel ku urang. Punten ibu jalma nu geus teu aya akalna mah Bu loba ayeuna jalma nu geus terjerat ku hutang Bu. Dugi ka naon bae dijual beulikeun nepi ka paribasana boro-boro ning naon harta balong sawah harta nu diluar bakat ku riut-riutna jalma ku hutang nepi ka ngajual imah nu keur dicicingan ku manehanana. Naon sababna Bu? Geus teu jalan akalna, geus teu fungsi akalna, di mana-mana geus gaduh jelema geus ngagaduhan sifat naon akalna teu berfungsi. Kusabab permasalahanana maka mual mikir akibat. Jalma nu akalna sampurna mah Bu bakal milih ku akalna mampu memprediksi akibat nu bakal dipidamel ku urang. Oge ngayakinkeun kana keterangan in ahsantum asantum li anfusikum fa in syi'tum falaha. Jadi jelema nu mikir mah bakal berpikir mana nu sae mana nu awon. Da beda urang mah nya Bu. Tadi uyadi tujuan diciptakeun sato hayam diala dagingna, sapi diala dagingna, manuk diala sorakna, japati diala ngapungna. Cik ibu urang mah diala naonna? Amal kasolehanana. Maka jalma anu berpikir, jalma anu berakal bakal mampu naon ningali konsekuensi perbuatan nu bakal dipidamelna. Jadi mikir heula memeh gawe teh. Si mun kieu ku akalna kapanggih. Wah, urang mah bener boro-boro di akhirat di dunia ge masalah. Talamun mikir akalna. Bakal memikir kana akibat nu bakal di anukeuna ka anjeunna kepada melanana. Sabab kining jalma nu basa Sunda kayak gitu. Lamun seug lain wungkul di dunia di akhirat ge diperhitungkeun. Anjing paeh bilatungan jalma maot nu bogana balitungan. Jadi hayam mah ibu geus dipencit beres urusan hirupna. Jadi sapi sataun kaduana 2 tahun katiluna dipencit urusan beres masalahna. Tapi manusia maotna boga perhitungan. Dimulai di alam duniana, dimulai di alam kuburna, dimulai dugi ka tungtung hirup nyaeta akhirat. Didinya jalma nu berakal mah bakal naon Bu?
bakal akal nu sampurna mah bakal mikir naon konsekuensi nu bakal ditarima ku anjeunna nuduhkeun sampurna akal anu sampurna. Sehingga nu kaopat jalma nu berakal bakal nahan nafsuna moal teuing ngagugu kana hawa nafsu. Dalam mun nepi ka hawa nafsu mah ibu anggar we awak nu katempuhan mah. Naon diri nuturkeun hawa nafsu awak nu katempuhan mah Bu, seueur jalma anu naon nuturkeun hawa nafsuna berakhir jeung dulur teu akur jeung baraya parasea, bahkan aya nu dilakukeun dugi ka nafsuna nuturkeun kana nafsuna tindakan pidana pada akhirna hirup sesa hirupna sesa umurna disimpen di penjara. Naudzubillahi min dzalik. Tah eta teh jalma nu teu berakal anu naon akalna teu jalan kusabab nuturkeun kana hawa nafsuna. Naon atuh faktorna supaya ulang-ulah tiba kitu? Jadi Bu jalma nu berakal mah bakal berpikirna teh jernih, logis Bu. Logis teh kaharti ku akal. Jeung bakal memiliki kesadaran diri kusabab akalna. Da urang mah jelema lain sato gitu kan? Jelema nu boga akal sampurna mah Bu bakal mikir lain jang soranganeun, tapi mikir naon nu bakal ditarima akibat tina pagawean urang. Tah bisa jelema seperti kitu teh kumaha? Moal bisa mikir anu sampurna lamun teu didasari ku naon? Ku ilmu. Maka perluna ngaji, perluna sakola. Tak abdi ka ibu-ibu ya nyaram ya. Punten ulah sakola budak teh. Tapi kumaha dua kolak. Sakola agama jeung sakola negara gitu. Sakola di STM, masantren atau cicing di pasantren. Naon margina dua komponen eta ilmu agama nu nganterkeun kana hate jeung kayakinanna, ilmu naonna salian ti ilmu agama nganterkeun kana kahirupanana. Maka kitu punya kanggo urang sadayana bisa berpikir logis, bisa apal hade jeung awon lamun urang ngaji, lamun urang milarian ilmu, lamun teu apal mah Bu bodoh hirupna. Maka engke bage anu kadua didugikeun makalah nomor ka 20 hiji lagur batali padili walawatona lil jahili. Sehingga cek dina katerangan di dieu teu aya nu ngumbara ibu pikeun jalma anu naon boga kautamaan. Oh punten Bu, lagur bata lil padili walawatona lil jahili. Teu aya lembur, punten Bu, teu aya naon, teu aya ngumbara pikeun jalma nu boga ilmu. Nu boga ilmu mah rek cicing di mana hirupna ibu santai. Naon sababna? Sabab ku kailmuanana, ku dirina bakal ngarasakeun rek di mana bae cicing, anjeunna bakal naon? Bakal nyampurnakeun. Sabab ngarasa ku ilmu teh bakal dihargaan jeung bakal boga nilai. Tapi jalma nu bodoh boro-boro di lembur batur, di lembur sorangan ge riweuh. Maka pentingna naon Bu? Ilmu. Mata kanggo urang naon? Ngawaris ka barudak sing leuwih ilmu tinu jadi induk bapana. Sabab ngawaris dunia mah ibu bakal jadi parasea sok boga taneuh 10 bata anak teh 10 urang da kalapi paraseaeunana. Tapi lamun urang boga ilmu ngawaris kana ilmu eta nu langkung mangpaat. Sehingga kuihan deui ibu nu makalah nu salajengna la gurbata li padili wala watona lil jahili. Teu aya kalimat ngumbara ibu ka jalma nu naon Bu? Moal aya rasa terasing jalma ikeun jalma anu naon? Anu berakal. Jeung teu aya lembur sorangan pikeun jalma anu bodoh. Kumaha maksudna? Jalma nu berakal merasa nyaman di mana bae sabab memahami kana nilai-nilai hidup. Punten Bu jalma nu pinter mah ceuk abdi rek di lembur babari hirupna rek di kota babari rek di luar negeri ge babari sabab naon boga ilmu. Tak kamari murang kali santri di akang di dieu teh aya. Jadi anjeunna usiana paling karek 22 tahun. Tapi anjeunna kumaha orang lemur orang Malonjaya salik di ini yang jongjon. Ayeuna ge rek init ka Malaysia ge direkomendasikeun. Di ditu ge ngamangpaatkeun ilmu. Lain buburu seperti nu sanes tapi ku ngamangpaatkeun ilmu nyebarkeun ilmu naonna. Jadi ilmu nu aya teh ternyata bakal nulungan. Mata kuihan deui Bu,
lagur bata lil padili teu aya keterasingan pikeun jalma anu naon boga kaleuwihan tina ilmu jeung amal. Sabab naon? Kana mukarraman muazzaman, jalma nu boga ilmu jeung boga amal di mana-mana ge diagungkeun. Diagungkeun ku naonna? Ku pagaweanana jeung ku ilmuna aya harga. Tapi sawangsuna jang jalma nu bodoh di mana oge karunya teuing walawatona di lembur teu betah, di kota teu betah, da teu boga naon? Teu boga ilmu. Nguatan yang urang sadayana tentang karakteristik jalma mah lamun geus akalna sampurna moal hese hirup. Nu penting mah ibu geuning teu ngakal moal ngakeul aya paribasa kitu nya. Tah boga akal nu sampurna nganterkeun dirina jadi jalma anu insan kamil, manusia anu sampurna. Kumaha Bu? Jalmana teh maksudna mah jalma nu berakal, nyaman rek di mana bae cicing sabab ngarti kana nilai-nilai hirup. Punten Bu, lain pinter wae dina pendidikan, ieu mah ngarti ngolah kana akal. Ibu lamun urang apal di mana ieu hade dilaksanakeun, lamun ieu goreng ditinggalkeun rek di mana hirup cicing pasti loba nu resepeun. Tapi sabalikna jalma nu apal bahwa ieu alus tapi ditinggalkeun, ieu goreng tapi dilaksanakeun rek cicing di mana bae hirup geus moal aya batur. Tuluy nanyana sorangan, keur sorangan teh can aya batur Ibu. Jalma nu pinter mah kumaha? Ahkeun bae sorangan ge jadi jalan introspeksina diri. Tak itu Bu, ngan jalma nu naon mah bingung punya. Jadi kanggo urang sadayana, jalma anu naon Bu, jalma nu bodoh uyan deui bakal ngarasa tenang, moal ngarasa tenang jeung moal ngarasa bungah di mana bae cicing Bu. Makana Ibu sakali deui kanggo urang terak naon ilmu teh tamahan. Jang balaputra utamana sing leuwih komo budak lalaki. Urang boga budak awewe paribasana SMA ge geus cukup. Mun bisa mah dikuliahkeun. Tapi lamun budak lalaki kapan ngala? Kudu mikir, kudu leuwih naon? Kudu leuwih dina pendidikanana, kudu leuwih tina ilmuna sabab bakal mimpin rumah tangga. Rek naon? Rek kumaha lamun boga salaki atanapi rek jadi salaki kumaha lamun teu bisa, teu boga ilmuna, rek ngadidik pamajikan kumaha. Sami jang istri ke kudu boga ilmu kulawarga mah. Rek ngadidik budak kumaha lamun jang sorangan ge teu bisa. Mata uihan deui ilmu penting pikeun urang sadayana. Sampurnakeun akal supaya di mana bae cicing urang moal hese kahirupanana sabab asa di lembur sorangan. Jadi beda jeung jalma-jalma nu bodoh. Kumaha jalma nu bodoh akalna nu teu sampurna? Tergantung ka orang lain Bu. Duh urang cenah mun teu gawe di Pak Haji geus moal geus kumaha hirup teh. Nah kitu kan sabab terbatas dengan akalna. Sabab terbatas sareng ka ilmuanana. Naon deui Ibu? Jalma-jalma nu kurang dina akalna, teu sampurna dina akalna, teu pati pinter dina pemikiranna kumaha? Kurangna cita-cita hirupna. Enteng Bu, geuning nu teu baroga naon nu teu boga ilmu mah lah nu penting jang dahar we. Geuning kitu nya paribasana. Urang mah ulah cukup jang dahar. Nu penting kumaha? Bisa ngabagi ka tatangga. Nu penting mah bisa hajian. Paribasa Ibu, jang naon usaha wae lah jang bekal ka haji. Ngan aya sederhana mah pun jalma nu cukup jang dahar. Lah nu penting mah pake manggih jang dahar. Ternyata teu aya visi atawa teu aya tujuan jang kahareup hayang leuwih. Matak doa Nabi Ibrahim ibunya tungtungna doa Nabi Ibrahim wa arina manasikana tembongkeun manasik. Manasik teh naon? Rangkaian ibadah haji. Ulah areureun usaha, ulah areureun gawe mun can bisa ngalaksanakeun hajian. Ari haji Ibu kudu kumaha? Butuh dana, butuh duit, butuh biaya. Berarti sing bisa jadi jalma anu istitoah, anu mampu. Teu kapanggih ku urang, sugan ku anak urang dihajikeun, diumrohkeun. Aya kitu Ibu nu kitu seueur Bu. Indung bapana jalmi teu boga, tapi dimodalan ku naon? Teh dimodalan ku ilmu. Budakna nu kamari teh aya tuh di Jakarta
kenging bantuan naon, kenging bonus umroh, anjeunna mikir umroh teh ieu teh cita-cita indung abdi sehingga anjeunna bisa angkat indungna pangmayarkeun jeung anjeunna. Tah naon Bu? Sabab ku boga ilmu, tah ibu ku boga akal. Jadi akal nu sampurna mah ibu teu mikirna teh naon boga tujuan anu panjang. Beda jeung naon? Jeung nu teu mikir lah nu penting mangidahar geus sakitu. Tapi ketergantungan urang mun kieu kumaha gawe sakitu bisa sakitu kituna, tapi boga ilmu mah rek ka mana bae moal hese kahirupanana. Tuluy naon ibu deui nu katilu da jalma anu bodoh mah teu gaduh akal, teu gaduh ilmu, kehilangan arah jeung orientasi hirup. Rek naon teu urang hirup geus kieu mah. Aya paribasa geuning ibu naon? Budak geus sakola geus berlah geus jang naon deui hirup teh. Aya paribasa jang naon deui hirup? Moal aya bahasa kitu, lamun urang boga akal sampurna jang naon we mere kamangpaatan. Jalma anu akalna sampurna mah jauh mikirna. Boga taneuh saeutik oge melakan cengek, boga taneuh saeutik oge mikiran naon melakan nu mere mangpaat sehingga teu meuli teuing. Tah ceuk akal. Kan aya nu ceuk akalna lah jang naon sakitu mah ringal meuli. Ibu akalna bakal moal aya inovasi upami jalmi nu teu naon teu pinter mah. Jadi jalma akibat kabodohan teh nu kitu. Oge ibu naon Bu, jalma nu bodoh mah sok salah kapangaruhan ku hawa nafsu. Nuturkeun kana hawa nafsu we da sabab teu boga ilmu jang nyegahna. Oge jalma nu bodoh bakal naon Bu, kagagalan tina ngambil keputusan. Kusabab teu nyaho nyopot keputusan anu salah. Maka bulak-balik akal urang sakali deui tadi ikmalul akli ari sampurnana akal nyaeta ngalaksanakeun tina perkara nu dipikaridho ku Allah. Salat ridho Allah, ngaji ridho Allah, ngabantuan ka baraya ka tatangga ridho Allah. Tuturkeun we eta teh bukti anu sampurna akalna. Jeung jauhan nu matak ngabenduan naon bebendu Allah. Sabab syariatna keur cicing keur ngobrolkeun batur teh eta teh bebendu Allah. Hakikatna mah keur ngondang adab Allah jang diri urang. Jalma nu teu salat eta jalma teh sigana teh naon keur naon salat pirage salat cenah kitulah pirage 1 menit 2 menit ge damun daek mah. Ieu mah mung salat isuk ge aya deui cenah. Eta jalma sigana teh biasa-biasa tapi hakikatna keur ngondang kabencian Allah, keur ngondang adabna Allah. Wihan deui jalma nu sampurna akalna kumaha tadi ikmal akli ridwanillah itba'u ridwanillah. Jalma sok nuturkeun kana ridona Allah. Ngan sabalikna jalma anu naon ngalaksanakeun naon perkara nu dilarang ku Allah eta jalma sarua jeung jalma nu gelo, maksudna akalna henteu sampurna. Oge didugikeun terakhir la gurbata li padili wala watona lil jahili. Karunya teuing jalma anu teu akalna sampurna sabab ku akalna nu ku Allah dipasikeun teu dipungsikeun sesuai jeung kakuduanana. Di mana-mana ge jalma anu pinter mah ibu, jalma anu pinter akalna sampurna akalna bakal betah di mana bae. Nganjang jalma nu bodoh tadi karunya teuing. Sabab naon ibu? Jalma nu bodoh karakterna selalu ngabutuhkeun jalma nu sejen, kurangna tujuan hirup, leungitna orientasi hirup, kapangaruhan ku hawa nafsu jeung gagal tina ngambil keputusan. Akibat kabodohan naon bae deui? Leungitna kasempetan. Aya cenah padamelan kieu-kieu da teu bisa atuh. Mun bisa mah abdi ge hayang kira-kira. Jadi leungitna kasempetan. Abdi teh cenah damel teh naon seueur bos-bos teh kenal tapi da teu bisa naon wayahna sok sanajan jalma naon boga babaturan boga dulur aya teu boga ilmu mah kasempetan hilang. Naon deui Ibu? Konflik jeung jalma nu sejen kulantaran bodoh parasea we salah naon? Salah ngambil keputusan. Oge gagal tina kahirupan. Salajengna rugi materi
jeung rugi agama lamun jalma teu boga ilmu. Da boga ilmu saeutik Kang bedana teh. Jalma nu salat ibu aya ceuk katerangan aya jalma nu salat jeung jalma teu boga ilmu. Jeung jalma nu sare tapi boga ilmu. Kumaha geuning kamari dicontohan setan oge sieun ku jalma nu sarena jalma nu berilmu dibandingkeun jeung ibadahna nu teu berilmu. Naon sababna? Nilai-nilai dina ibadah ge bakal beda hargana jeung boga nilai payuneun Allah. Ta eta contona teh Bu. Sok di urang we itu dina kahirupan Bu, tukang bangunan, tukang laden jeung naon? Laden jeung tukang mahal mana? Mahal tukang. Gawena capek mana? Capek laden. Tuluy kumaha ibu naik deui kanu boga ilmu, arsitek ngaranna tukang agak manor heula lah, manor heula. Tapi apaleun kana karakter kumaha bangunan, kumaha gambar, eta nilaina leuwih gede gajihna. Aya deui nu leuwih gede ti manehanna saha? Arsitekna ngagambar sekian juta, ngagambarna masa kali, kapan biayana mah jutaan. Naon Bu? Ningali kana nilai kualitas kailmuan. Jadi rek di mana bae jalma nu boga ilmu Bu moal naon? Moal susah dina kahirupanana lamun ningali kana kauntungan. Eta panginten maksadna naon Bu? Kanggo diri urang sadayana akibat bodoh teh kacida rugina oge leungitna martabat. Jalma teh dihargaan disebut nage al-mukarram yang terhormat. Ai jalma nu naon mah? Jalma nu boga akal jeung palinter mah yang urang sadayana keun da lain kudu pinter sirahna tapi urang sadaya sing pinter nyampurnakeun akalna kus cicing dina ridho Allah, jauhan setiap bebendu Allah. Naon deui tu hirup urang di alam dunia mualami sing pinter-pinter ngolah kahirupan nu sakedeung jang kahirupan anu lila. Dunia itu sakumaha hebatna ma indakum yanfadu nu bakal dianjeun nu aya di anjeun bakal leungit, jabatan bakal pensiun, sehat bakal gering, hirup bakal maot, kulawarga nu dibanggakeun bakal ditinggalkeun. Naon atuh nu jang diri nyaeta cicing dina ridho Allah, jauhan bebendo Allah. Oge hikmahna jeung buahna pikeun jalma nu berakal sampurna la gurbata li padili wala watona lil jahili. Teu asing, henteu terasing, henteu asa eueuh batur, sok sanajan hirup di lembur batur, tapi sawangsulna jang jalma nu bodoh, boro-boro di lembur batur, di lembur sorangan ge hese hirup. Makana maksud hese hirup teh panginten ibu bola pikirna, sabab jalma nu bodoh tergantung dengan orang lain. Mudah-mudahan ku akalna urang jadi jalmi-jalmi anu pinter, jadi jalmi-jalmi anu ngarti cicing dina parentah Allah, jauhan larangan Allah, nu apal alus der laksanakeun, nu apal goreng seug encagkeun, sabab eta nu bakal ngaruksa kana diri. Insyaallah di mana bae urang cicing, di mana ngalaksanakeun nu apal nu alus laksanakeun, nu awon tinggalkeun, rek di mana bae cicing, rek di mana hirup, maka di lembur batur ge asa di lembur sorangan. Tapi sabalikna sok sanajan di lembur sorangan ari goreng jeung batur mah nuturkeun nafsu mah apal alus tapi teu dilaksanakeun, apal goreng tapi ditinggalkeun, rek di mana bae cicing sakali deui boro-boro di lembur batur, di lembur sorangan ge leungit harga ti manusia oge moal ngarasa tenang dina hirupna. Sampurnakeun akal urang, sampurnakeun ku ilmu, sampurnakeun jasad urang ku ibadah, sampurnakeun hate urang ku ngabersihkeun manah urang sadayana. Aqulu qauli hada astagfirullahaladzim li wa lakum. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.